nu wajib dipusti-pusti diriksa di dama-dama di dama jimat pangrapi lindung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Halayan nyebat asmana Allah nu kagungan sifat murah sifat asih. Maksad medar carita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marcapada. Anu dipipindingan ku silip sinir dihalangan ku siloka sasmita kalayan dirimunan ku simul guareun zaman kiwari. Anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia wireh manusia diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasyakur. Margi ieu lalampahan pawayangan teh teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka. Hasil nulis para wali anu direka ku para pujangga disusun ku jamali nuhung. Silip sinir siloka sasmita jeung simul eta anu mininganana dugi ka disebat seni pawayangan adiluhung. Nyaritakeun kalangkang manusia katsarios di negara Amarta di wewengkon Madukara di pakampunganana kampung nyingkur sisi gunung hejo lemok dangdaunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harerang marga satwa di sarada manuk gede manuk leutik pasliwer. Tawis negara subur makmur gemah ripah lo jinawi aman
Santosa Kertalaharja. Sepi paling towong rampok nu digawe simpe hate kaum buruhan teripuh karyawan samisarna. Wantos raja negara Raja Adil Plamarta nyata Prabu Yudhistira. Sekeseler Barata nyata putrana Pandu Dewanata Swargi. Semana putra Pawana salaku sesepuh ieu pakampungan Tumaritis. Ngahaja ngahaturanan lagi hasta jika landawala Semar Yawinangun Semar Yawinangun Semar kuncung pakuning alam Semar kuncung danarul Siti bentar kang puputra kang Desa Kenanggorowong hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh nyaeta kakasih Ki Sabda Palon atanapi Semar Badranaya ngahaturanan linggih astra jingga dawala iwari parantos aya di payunan Semar Badranaya ngantos kana dawuh Semar Badranaya kitu kaayaanana punirahangan di kakodaling lisan mekaten pengandikan ibu tageni syukur yang anaking jimat awaki astra jingga dawala anu payus di piagul kalayan dipireus ku dewek iap kaharep jang nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan atuh unyuk sumangat tansah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan linggih teh aya pikeun saeunaon ieu teh tansah diajeng-ajeng buya aya naon ieu teh kusimar jeung sisangkon nya tiasa hari mungkulung kieu ieu syukur jang kieu dulu ucuk saperkara dewek teh sono cuh sami kaduana ti eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ya anu baris dipadungdengkeun ngeunaan hirupe jeung kahirupan urang sapopoe leres sumuhun Pak naon sabab da urang teh lain asli penduduk Tumaritis
sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal aslina mah urang teh di akhirat poh ngaku urang Cikone bojong soang tetapi pakamulang ka asalna cirina naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala ku mangsa diri di ciwitan wanci dina harti urang sararea kumelenang di alam dunya teh hiji waktu mah bakal pinangih jeung poe akhir anu harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa heueuh maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katangtosan tadina lebah dieu balik we kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh Pak pancen urang di dunya teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres nya andenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe sabab aya nu leuwih halus tibatan dakwah naon amal ya anu bakal nepi mah eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir di boehan ge kudu hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nah make teu napak da umum ari umum mah beda deui jeung absolut nah nek ditentang umum lain nentang aing ngomongan sia cing lempeng ngomong teh urusan prinsip yang malak wajitu munapuroda ngaligincing dulu balik ka itu teh teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu selenang-selenang acan di boehan ge kudu hirup pake jeung mawa amal kos nu heueuh ongkos teu mawa naon-naon atuh rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal boh hade boh goreng di ditu mah akibat kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun cucungik sia mah aing ngomong hayang naon atuh lempengkeun kasih ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan heuh panglempengkeun kapan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu sok atuh pangbenerkeun gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning kumaha teh kitu cing cek si lain ama anu goreng kana gajah gadingan maung belangna digadingkeun amal hade kana gajah mau geus era
tak kitu we cinek nama urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah jumu moal bisa riung mupulungkir urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreak alam katukang bisa nak muncul nak merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan ciri nah tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata jadi realisasi tina ieu kamardekaan teh urang sararea ge kudu bajuang sia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina zaman kiwari mah kanyataan ulah hirup ceuk urang kalere teh mah nepi ka jadi anggota NATO. Nah, jauh-jauh teu nyambung. Teu nyambung NATO mada North Atlantic Treaty Organization. Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda. Naon? No action talk only. Hartina teh loba saur tanpa bukur, loba carita tanpa nyata. Da anu penting mah kanyataan. Sedikit bicara banyak kerja tuh pok pek prak pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe kakara boga ngaran tina naon tina karya nah jadi gawe bener Pak. What is the meaning of name? Apa arti sebuah nama tanpa karya tuh nya diperingati unga tahun geura aya unga poe teu malah memperingati teh hura-hura teh taleler tah nya nu mawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan gua aya ge memeh main rebutan teh geus ngarebut wae perebut kedudukan, perebut pangkat, perebut jabatan. Oh, silih siku, silih jejak geuning. Bari sabangsa teh. Aya tarik tambang nih. Padahal ku siniri kitu ge teh. Jeung aya aneh ayeuna mah tibalik ujang. Tibalikna kumaha? Baheula mah karuhun urang bajoang paeh poso. Nepi kakatangkap ku penjajah bus kana obang dibui dijadi busi jelegur teh merdeka ai kaluar ti pangbuian teh pada ngangkat jadi pejabat tidak dibui teh didasi mah heula mah tah ayeuna mah lain didasi heula tuluy dibui ayeuna mah dasi ngamal tuluy dikerjakeun ayeuna mah pejabat heula tuluy diobang ka ituna teh. Geus gara roblog ge bener Pak. Iya. Nangabet atuh geuning. Heuh aneh we aneh ayeuna mah pan aya hutan teh pan aya menteri na menteri kahutanan, agama aya menteri agama. Da baheula mah Pak leuweung teu dijaga. Da awet atuh aya saprak dijaga bet jadi beak. Aneh jadi loba pager makan tanaman mun cara ngotan nya eta di denge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok kasida deui
bari eta teh agama religius anu aya patula-patalina jeung moral. Tapi aya pupuhna teu bermoral. Aya pupuhna teu bermoral, mun panggih ayeuna hareupeun abdi dari Dagor juga ngirugna kondi. Eta mah kaki-laki keding. Aneh abdi mana? Lain aneh su. Ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh, kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab. Gitu. Tingali dina katerangan, mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami, maka eta nikmat tamah deui. Ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun, maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget ujug. Iya tsunami mah, kahuruan mah, biji letak mah, banjir mah, angin mah. Bener kamanan mah. Alah iya nya Pak. Dek nyalahkeun saha? Dek nyalahkeun saha? Nyabongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu, ai bongan mah bongan bangkong. Montong sok tutudinganan. Ai nu gablek dosa jelema ai nu dituding bangkong. Kumaha lamun bangkong demo ke? Bangkong teder ngayakeun sidang pleno. Di antarana belentuk, bangkong korodok, bangkong hejo, bancet. Ngarariung teu ngeunah ku jelema, anu ngaruksak jelema, anu dingkeun ka bangkong. Di antarana bangkong oman. Bongan bangkong jang, bongan bangkong kumaha, bongan bangkong kacai teu dimandikeun. Bongan hirup para rohong pasini teu dijadikeun. Bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti. Bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati. Heuh, nya. Heuh nya teh ai bangkong di kongkorong ai sinunuk henteu. Tuh. Nepi we karaeng disebutna we rorongkeng. Rorongkeng ngangan rorongkong. Rorongkeng tina harengheng ku dedengean. Naon sababna? Sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang. Bisa cekolot baheula baka tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang. Anu saralah teh eta bongana ti lawang ninggal ka jalan. Ngaran-ngaran ti lawang ninggal ka jalan mah da sanes deui. Saha pijalmeunana grepek nu embung ka geleng anu hayang ka geleng roda. Padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam. Ngan bongana atuh da ti lawang ninggal ka jalan, coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah tah hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna. Ke solusina kumaha teh ka aya nagara teh ye? Hah? Solusi naon jig-jig teu nyambung atuh. Pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh. Dege geus bisa di Dagor ke bae. Solusi teh polisi teh jauh. Solusi teh jalan keluar, kumaha ieu? Cing, da kudu sararea atuh. Moal bisa sewang-sewang. Eta atuh da manunggal kesatuan jeung persatuan ngan ukur jadi slogan we. Kanyataanna mah da papisah geus sok. Da sewang-sewang. Oh sapu ayeuna leupas tina sabeungkeutan da kahancuran kitu na ge. Nya
jadi jalan keluar nanti urang sararea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asal dina otawa nu ngeusian ieu nagara teh jaeta ku budak angon. Bisa negara bakal pinangih jeung waluya tapi nu ngeusianana teh kudu ku budak angon. Heueuh, ujang. Kumaha ieu teh ngalilieur batur ai bokap. Ngalilieur kumaha jang? Jelema teh nu palalinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh itu teh jelema teh nu palalinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon kudu napa ngomong teh konsulin aki-aki we lain hahaha budak angon ucu tah di dieu urang cing apa kana ilmu palasipah palasipah teh filosofi falsafah ya bid'ah falsafah nanahaun da sia mah kitu cegekan hirup teh sia bari teu ngarti bari sia ge teu ngarti deui ya bener teh aya bener ceuk Allah disebutna mutlak absolut dogmatis aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk falsafah aya bener ceuk umum dengekeun sia aya bener ceuk umum kadang-kadang patongong-tongong jeung ceuk ilmiah contohna sok umumna di urang nyarita panon poe bijil ti mana ciwetan yakin terus ceuk saha ya umum ge nyarita atuh bijilna ti ciwetan tah ceuk ilmiah mah henteu kitu nah kumaha kitu da panon poe mah cicing da bumi nu muing kapan rarasaan mah urang teh pan sidik di wetan air rarasaan lain rasa gitu jauh tina rasaan ku rarasaan ieu euy nah atuh geuning da bumi nu muih panon poe mah cicing nya nya tah aya deui ceuk falsafah kumaha cenah sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh tuh mau jauh tah jauh ceuk kolot ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan cirina satangtung diri geuning kitu eta beri jauh-jauhna teh ayeuna panon poe biji tewetan kumaha maksudna heuh dibacana ku falsafah tah ilmu teh nah ai falsafah ilmu saha yo dibid'ahkeun teh babatok sia mageran kagolongan sia teh bener cing Allah mageran megrasok jadi panon poe teh biji ti kulon ayeuna teh maha tah ceuk falsafah teh kumaha kieu jang panon poe biji ti kulon teh sing sok buktikeun jelaskeun abeh ngalalarti da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelet jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan geuning
baheulana ada ku penjajah teu meunang sakola. Jadi bararodo bodona teh dikatotoloyo. Rajin pinter kabalinger di tak panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat. Ai barat mana kulon tuh matak panon poe biji ti kulon bangsa urang teh geus ka barat-baratan hahargaan kumaha ceuk dolar adat-adatan kumaha ceuk urang barat pakaian kahakanan budayana segalana teh kanginum-nginum da aya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu afdol mun teu bari mabok. Tuluy diserang ku papakean barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tungirna teh kadeuleu atuh atawa teu tina angkot geuning tina angkot bari leumpang teh geuning buja teh kadeuleu leung lamun teu sing kayoan untungna teh tuh korban mode kadeuleu geus ka barat-baratannya muing ini malah wasit juga disangka ada wala bapak aing profesor le bicarana akademis euy urang teu kapikir nya kan wah banyak nepi ka dinya kadaharan teh nya wah nya leres can tina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol dan nu dihakana hambur duit ger pasea fried chicken Dunkin donut hot dog bisa malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok gitu ini mau peuyeum ini peuyeum apa itu peuyeum bener nya naudzubillah summa naudzubillah bangsa urangnya Pak tapi ka diluli-lulinya asli geus eueuh aslina kan ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ekasi magadon sabu-sabu banyak sedangkan eta anu keunana teh deui nonoman pemuda sedangkan pemuda teh sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda mana buktina mana tulang tongong nagara teh anu disebut harapan bangsa teh anu disebut harapan bangsa teh mana deudeuh bangsa urangnya Pak deudeuh teuing cu da eta budayana atuh da sedangkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa ta urang teh geus kaleungitan basa urang budayana naon baheula mah da zaman dewek di SR basa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa panyungsi basa wawangsalan ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh nya leres Bapak kacekop ayeuna teh urang teh ku modernisasi ku teknologi ayeuna we di imah kitu di imah da lain salah barudak sebenarnya mah dan ninggal dina keterangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah
yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha indung bapana dek dinasranikeun dek diyahudikeun heeh da ayeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS da baheula mah diburuan teh main keleci bubuyan galah gatrik conah sasalimpetan oray-orayan ayeuna mah da PS we tong borok make jeung deungeun-deungeun anak dalang disadiakeun wayang kalah dijejak. Ai wayang teh geuning kalah disumputkeun kalah dijual. Gamelan di kilo. Gamelan di kilo. Tawang sudeui kanu tadi ulah ngabuntut bangkong. Naon? Yen bisa ieu waluya nagara tapi nu nyicinganana budak angon. Heuh. Maya. Ai budak teh lain budak ololeho, tapi ai budak di dieu nyaeta anu salilana ngabdi. Nu salilana ngabdi, heuh? Lamun jelema pinuh ku pengabdian lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung tah nu kitu deuleu naon sababna sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula jadi budak di dieu teh anu ngabdi sabab nu ngabdi mah moal jauh tina pitulung bener jadi lempeng jeung keterangannya tah iya kana budu teh heeh ai angon tah ieu teh sabenerna jelema teh geus teu bisa ngangon hawa nafsuna ai ngomong dek sunah rasul padahal rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula. Iya, ya Pak. Tah. Artinya. Cing atuh cing kaangon eta hawa nafsu. Sabab naon? Moal aya nu leuwih berat tibatan perang silih teh mah nyaeta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang. Gitu. Nuhun Bapak. Paingan eta. Ya, cek aing ge bapak aing mah batok bulu eusi madu. Mutiara tertimbun deh ieu. Nya, leres Pak. Bapak teh keur abdi mah harta karun. Nya. Disebut harta karun tertimbun. Kitu ya. Bener. Nu mawi dewek bisi dewek isu pageto paeh. Ya ulah waka Pak. Ulah waka Pak. Can tamat abdi teh ilmu teh. Ih, ngaran-ngaran umur ucu. Ulah waka Pak. Heueuh ngabdi ieu. Can kawin ongko abdi teh. Bisi ai geus kitu mangga harewosan kana silih-silih. Anu bakal jadi doraka pisan mah nyaeta di mana si lain geus ngadenge hukum, geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe. Ai dewek mangan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang. Mun teh mah dewek teu digugu ku si lain moal amek da urusan si lain. Aya jelema nu teu digugu ning ambek. Belikan teh. Nepikeun mah nepikeun digugu nuhun teu paduli teuing. Nya nya Pak bebas. Alhamdulillah Pak nuhun Pak. Brai weh. Kulu teh ieu abdi. Nuhun Pak. Nya. Tak kitu cu. Dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak. Kana pribadi. Kade kaancloman leungeun. Mi HP pikir jeung niat
kadek kaangsonan dengan bisi kalawan-lawan ya Pak. Cek kurang wetan mah ojo leno sampean. Ojo neko-neko sampean. Cek kurang Madura. Ulah terlena hirup teh. Leres. Kitu jang. Nuhun Pak. Ngagebrai abdi. Tak kitu kadek jang. Kadek. Entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilaing we heula nurulung. Kagering-gering mikiran batur keluarga. Naon resep jang? Ya san kacangrum. Tak kitu jang. Nuhun Pak. Tanya nama balik we kana obrolan anu pokok. Naon atuh Bapak teh? Kieu. King kumaha atuh ieu teh Pak? Jadi dewek pang nyalukan ilaing teh. Aya maksud tertentu juga ieu. Nyaeta dewek teh ngabogaan maksud. Tapi ieu maksud teh mat lamun teu satuju ulah nepi ka nimulkeun papaseaan. Lamun satuju tuturkeun. Kandungan hati. Amanat teh. Anu jadi kandungan Nya, hati. ngan meureun dewek terek menta kamandang ti si lain. Gitu. Cing sok coba. Kieu jang. Sakali deui mun teu satuju ka dewek ulah nimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun. Nya naon atuh teh? Pangna ilung-inung si lain diinitkeun ka sekar mume jeung si gareng. Dewek teh sabenerna mah hayang boga pamajikan deui. Kita nunggu kerana Kadenge naon eta ku si lain kadenge bubuyus ya. Dia ngomong nah kumaha be teh Pak? sekali deui Dewek teh dek boga pamajikan deui ta ieu teh kulantaran diridoan ku indung si lain. Kumaha ku kupingan bapak palai garwaan deui ambil tujuan ku si emak cinek nama bade ngamadu bade ngawayuh bapak teh ada Bogor teh dek mogor cing kanya sok kamenan komentaran kanya tageus gede urang teh ayeuna mah zaman demokrasi masina baheula demokrasi teh disimpingan disunatan tapi punten ieu sok bongan disuhunkeun tadi disuhunkeun kamandang kumaha cek si lain henteu abdi mah teu satuju naon upami bapa ina garwaan deui bade ngawayuh abdi teu satuju sabab tos aya sabab moal pati-pati atuh logikana oge atuh da ayeuna kaayaan bapa teh teu sarua jeung Pak Haji Apo. nya benar Artinya bapak itu tidak ada lipak maneh. jadi nurus tunjung Disebutna nurus tunjung. Teu ngukur ka kujur teu nilih kaayaan. ku barudak ngora mung eleh peta Ku barudak ngora nepi ka mung eleh peta. hayang anu ngora Bapak bade garwaan deui, ma oge can disenangkeun ku bapak teh. Cacak hiji teh. Bari emak teh putri raja ti nagara Sekar Mume nepi ka waduh luar biasa itulah istri sajati ti emak. hese nyangan bandingan Hese geulis banding we jeung Dewi Subadra magarwa dunungan. nya mesti kene geus emak lah Yuswa jauh jeung bapak. Ayeuna dicacana ku bapak ka dieu eta emak luar biasa da puguh meureun. Uninga mama da pinuh ku didikan rohani jeung jasmani ngaran-ngaran kanu jadi salaki hartina pangeran dunya. Terpelajar nya berpendidikan da eta
berpendidikan goreng-goreng anak raga Uma bade ku bapak bade dipangwayuhkeun bapak bade nikah deui ayeuna rarasaan bapak teh kasep henteu cingeun teu atuh geus dipikirkeun akibatna gitu nah teu diemutkeun mamalana malan atawa tuduhan batur we malah tetangga can ayeuna tuduhan batur tetangga coba itu Semar nepi ka kitu kalakuan eueuh turutaneun batur bener nu setuju eueuh tuturkeuneun anak nya ceuheu sedangkeun katinggal ku abdi bapak teh pas teu kasep ditinggal ti kajauhan bapak teh jiga pinguin kakableuk ngomong haji apo pantes rarai percis emer bahe nyuruh video gitu tong sok kitu bokap eling beh dar sore teh isuk hayang nyanung nyawa aduh kacida moal aya nu ngelingan deungeun-deungeun mah naon sababna sabab abdi mah ninggal gerak-gerik mah sumujudna ka bapa anu luar biasa naon kakirangan emak geura sok emak teh sakaligus di mana bapa teu damang emak jadi suster di mana bapa nyari awak emak sakaligus jadi tukang pijet di mana emak bapa palai tuang leueut emak sakaligus jadi koki jadi pelayan di mana bapa ayeuna kotor angeunana emak sakaligus jadi babu tukang nyesel DP hadap asor kari-kari ku bapa ayeuna rek dipangwayukeun cing gablek pucus Mar ulu kan pernah katanya kasar ngan tong kitu teuing ya geus gede aing teh nu gareuleuh geura waduh moal teu puas paparentik curug laras tekan da awewe mah kitu kene atuh da teh mah ukuran nafsu hareup sebeuh biji teh beak bapak tadi sasauran ngeunaan bag-bagan hukum agama boh negara nepi ka eces jentre pertelang emang boleh napak kana sarupa maka yang bisa ngangon hawa nafsu nanti kari-kari ayeuna bapak kalakuan kitu ilmu ajug ilmu lilin ai ka baturnya angan manehna leeh jauh jeung menceritakeun tadi cenah kudu anu toja iya ieu teh sareng anu disaurkeun ku bokap tadi bari jeung ka anak teh surjeng mitah nyanu nah dikira cepot teh ngilu ngarojong kana kapalai bapa nu samodaya kitu rek nyeri emas sanajan emak inung sampuran abdi ye da karasa ku abdi kanyaahna di mana si cepot kalingking panas tiris abdi eling-eling teh anu geus naplok anu haneut dikompres ta ku emak bari diceungceurikan diusapan teu ragap deui ujang anaki tong geuring ucu emak tah kata ya dunya nasihan teu aya dunya kinasihan hayang naon ujang teh teu pira abdi teh baheula teh hayang Vespa Japlang ku bapa geuning kalah dicare cobi galifah ulah sok kitu kalakuan teh nah hate teh ye dewek mah sunah rasul jang ya elah eta ngomong kawinkeun wae kitu ka domah Pak Haji Apo nu bikang cuman aing mah pokoke jeung hayang nyanung teh terus sok ya inung silaing teh moal kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus sawarga Firdaus teh pitempateun awewe nu nitah nyanung ka salakina itu si belegu garwa Rasul abdi sekiai dongeng ye naon garwa Rasul oge dipangwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan tapi ku panas-panasna hate eta di mana saroge bade kilir dugi kanyarane cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate nah di Arab aya tangka cau beja aing oge da nyarane na keur dilembang ari teh teh tong sok kitu be eling atuh buya
tak itu ngomentaran saya teh lain ngebetem we care aki-aki 7 mulut aja Si kalalajuan gitu. nafsu teh mending ngaberung gitu Di Bandung mah teh melengkung bekasnya lahan. heuh syukur jang ditarima ku dewek kanya si lain ka indung ilaing tapi ke bapak rek ngawayuh heudeuk itu nikah paingan eta uga isuk-isuk ngajus leunca we terus leunca takokak dina sakuna teh kuda laut akar jame nu kitu we nu digugulung teh aki-aki awak sakitu bebeng teh leuheung lamun bisa karecek marmot goblok sia bobogaan tiwul macana tah nuhun nanakeun hak si lain teh geus dewasa kanyaah ilaing ka inung ilaing syukur tapi da ieu mah kumaha jang hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese wah cilaka geus kitu mah mapatahan kana beger mah abus wah pajarkeun teh ridon cenah mah dipangnyanokeun geuning eta pipi gagaralang beureun dicakar mana kitu ge bina-bina teuing mun tegap je pucus merek kedawang aki-aki teh tong di umar teuing nafsu teh mar syukur Pakai ukeran gitu kan. dewek ayeuna dek init bisi rek nganteur nuhun henteu keun bae dewek we sorangan Lalu deungnya wae. Antep mak tah bakal ka urang nyorot abong kena cenah ka aing teh inung sampeuran ta eta kah omongan eta nu dihinarkeun teh Sarwana jeung bapana teh cenah. Sakompet tahun. jadi keukeuh bapa teh bade ngawayuh mangga wilujeng mudah-mudahan we rumah tanggana cing hancur edan ini aing dulu antep pe ya moal dituturkeun bohong tah semar-semar ya winangnong ya winangun winangun naon semar kuncung danar wulung wah pajarkeun teh lurah Semar kuda Pak Haji Apo kuda pawana Bapak Bandara Soekarno-Hatta Bapak Bandara ku anak genti ini mah diruksak batin emak awewe ngaranna ge awewe atuh urang kumaha rarasaan emak ka manehna kanu jadi bapak ka bapak urang sidik emak mah gawena damana geus luar biasa ulun kumaula Daya nyebat haroream anjeun. teuing gaulna jeung saha bapak aing jadi kitu euy teuing meureun tukang gambang jeung kana mah Mau jeung si eta anu ceureuh mah eta ngan hiji. atawa jigana bisa jadi teh babarengan we jeung Menteri UU aduh aing nepi ka kieu euy saha Menteri UU teh Menteri Kehewanan kumaha atuh nya teuing ya paduli teuing wau jeung guyur teh mana kitu ge ulah naon ubar stres euy sok
gunakan kena jurus teh Hitung-hitungan bukan sangke katanya. bro olahraga paling siling lah Sok ada capek tambahkeun. bro nggak tuh guyur sih teh Jujur. Lain seserian we. lain cecengiran wae siling teh Tomo Tomo kayaknya yuar. nyangakeun ieu ka Bapak Kepala Desa Tegaluar Ketua KNPI ongkos teh Ulujang Sumping Sae. dah nyilakakeun sia teh gagal atuh ku kabina-bina teh guyur ieu teh ahli seni wungkul sia teh nepi ka dianggap naon sia teh kurang sa wilah bieu teh dengekeun aing dengekeun syarikaya kemang laja kemang monteng nias dana tuh gandru iya mah gandru
Ini jauh atuh. Sok. Jadi aneh. Dina eta we. Dadung. Tidinya mimicina. Serpet. Iya, bagus. Yang puas ya mah. Pugu dari tamulan. Tenang, ayah. Aing ge nyaho ngarti aing oge. Mana japo cerita kitu maksudna mah. Ngarti aing oge. Burukeun tenang. Nya aing nyaho kana bahasa trompet. Padahal cek tukang trompet aing ngajak ngising nya pada maksudna mah.